Mana kartu vaksinnya? Aduh. Awas, modal wae kudu make kartu vaksin. Awas itu kuat. Awas itu kuat. Keho. Weh, kenal di. Wale gue he. Sok ngaruh was wae. Rek kemana he? Urang reketin maneh di. Lanjut TV. Hayang nonton versi boy. Di mah parebut wajing budak. Liur aing Si tayo teh naon di? Tak si Tayo film kartun. Film bos nu warna biru. Apal tuh? Nah, bet warna biru di. Lain warna koneng. Lamun warna koneng mah lain Tayo. Tai. Oh, lalaki-lalaki nu lalu saloyo. Ayo makanan minum jahe merah MKM. Eta pamajikan aing. Duh, kemararan norek mararadol teh. Nih abang PPKM nih susah rek nang duit 1000 perak 20 perak oge. Sok atuh kadari ruk barodol. Ora resep pisan. Aduh. Aya warung. Biasa namun aya warung aya WC. Aduh, nah jadi kieu bujur. Aduh. Iki namanya jelema ya. Iya mah. Keho, kemana yuk? Iya geus teu kuat. Aduh. Mana kartu vaksinnya? Aduh. Awas, modal wae kudu make kartu vaksin. Awas itu kuat. Awas teu kuat. Keho urang nu ngajaga ya teh. Mana kartu vaksinnya? Iya. Wi, apa tuh pepotongan abdi baheula? Cetan wae ka abdi teh. Amanya teh era ih geus boga budak. Percaya ulun. Barang kieu. Iya apa sih ayah ku anget geus tinggalin teh. HP di mana wae. Ih, sadar saha ngawe. Orang mana teh Nin? Eta orang Cibiru. Sadar deui wae. Kerwelan naon sih? Tuh. Telepon balik awes gake ku aing mah. Ganggu rumah tangga batur. Aduh, pepotongan nelpon. Sebul atuh geraan teh Nin. Kayak orang angkat.
Ke speaker kan teh Cing. Halo? Aing teh pamajikanna nyaho. Pelakon. Mang, iya dagang naon, Mang? Iya mang, ini ayam bakso jeung bakso aci SNS. Emang loba kene emang ieu teh basona? Loba rek meuli sabar porsi. Oh, loba kene. Atuh ngider dagang atong cicing wae, jadi teu payu. Ngider ka itu ah. Papal sial juga rek meuli. Pastinya itu pasti di kandang. Si Nyai. Nyai, Ari akang nanaonan. Enggak cicing akan geus teu kuat. Ih, Ih Kang. cicing. Cicing. Enggak cicing. Ih. Nyai, hari nyai nginum jamu naon? Kuat katara biasana sesed peret jeung ada-reded. Jamu naon we. Mata ketong sok rurusuhan. Emang kunaon nyai? Yeuh, nu puguh mah juru samping ka bawah ka jero. Gua motor teh, loba karasa. Abang motor kolot. Rareot motor teh. Omeaneun. Kuir anyar. Can boga duit. Naon tempat rekor motor? Anger aja. Setiap orang kadek keterak-ketrek wae motor. Rusak tuh. Itu cukup eta. Ku kunci 8 atuh ieu. Pagel suk. Oh, kurang tahan. Aduh, ini breakerna suk. Aduh. Rayot. Cuk, mana rek ka mana? Korek mantuan, tapi rek init deui. Kapal ieu ada dong. Eta teh ngageruan urang kita salat. Kebalik Yusuf. Eris lah. Cuk, rek ka mana? Cuk. Cuk, rek ka mana? Di guran kurang di mana hari-hari. Ngewa ka urang? Mana ngambek ka urang dong? Gara-gara ngageruan urang, kurang dicuekeun. Ya heueuh atuh. Urang di geruan hareupeun beungeut, mana hari-hari. Tah dong. Tadi mana ngadeng adan? Heeh. Tah, eta teh ngageruan urang kudu salat. Sedengeun tadi mana hari-hari.
Halo ngabak moal. Nya euy. Ya, cek ayah iya cing, milih nu mana? Milih nu mana? Cing. Nu ieu alus. Tapi nu ieu ge alus. Tah. Nu ieu ya Bun ye. Nu keibuan. Nu iya nu mana? Tah, ieu lah hayang mah tanu ungu talahnya. Nu sisi anu keibuan. Duh, si Bunda mah pengertian jeung nawaran sagala. Nawaran naon? Jilbabna kerudungna. Nai jelemana. Dasar mata keranjang. Wah. Ari Mares di mana, Dok? Jika nu rarian kitu Urang tadi ningali mantan ke bobogohan di taman we keruduaan. Kan bae atuh da mantan. Emang mana bogo keneh ka mantan? Lain gitu Roy. Soalna baheula manehna pernah janji ke urang. Emang mantan mana janji naon ka maneh? Baheula manehna pernah ngomong ke urang. Emang ngomong naon? Moal bisa hirup tanpa urang. Emang urusan anak jeung maneh naon? Roy, tadi urang nempo di taman, manehna hirup keneh. Berarti nggak bohong, kan koplok. Siar goblok tah. Obras TV.